Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barudak kumaha damang pendakdi sareng ibu dina bahasa Sunda. Kanggo kelas dinten ayeuna ibu baris ngabenjer beaskeun ngeunaan dongeng. Anu kamari teh anu ku ibu tos dicarioskeun nyata dongeng teh hiji carita anu ngandung unsur pamohalan atanapi unsur anu teu asup akal. Contoh sasatoan bisa ngomong, eta kan teu asup akalnya. Carita rakyat, legenda, eta ge kaasup dongeng. Jadi dongeng teh sanes ngabobodo budak cengeng, tapi nyata carita anu ngandung unsur pamohalan. Ayo, ngiring ka ibunya. Dikisahkeun dina carita dongeng ieu hideup aya di pembagian dongeng aya 5. Nyata kahiji aya fabel, farabel, mite, legenda atanapi sasakala sareng sage. Sadayana dongeng-dongeng eta teh entos nyangkarup atanapi entos seueur patali-patalina dina budaya urang sarerea dina budaya Sunda. Contohna budaya di Sumedang aya dongengna, di daerah Subang aya dongengna, kantenan di daerah Cianjur nya. Ibu contohna kumaha upami anu mite mah nyata mitos contohna tentang legenda-legenda anu aya siluman aya tentang mitos Nyi Roro Kidul eta ge pamohalan kan berarti asupna kana mite. Salajengna barudak dina budaya urang teh seueur pisan mitos-mitos nu aya di Cianjur utaminanya. Kapungkur waktos ibu medar atanapi ngadamel skripsi ngeunaan toponimi atanapi sasakala nya. Toponimi teh kasup sasakala ngaran hiji tempat. Ibu kapungkur nalungtik daerah Cibeber 258 kampung ku ibu di namina teh di Talungtik gitu. Tilu sasih ibu wawancara terus lapangan, tilu sasih deui ibu ngadamel skripsina. Alhamdulillah genep sasih rengse. Tah dina eta genep sasih eta nya seueur pisan pangalaman nu ku ibu kaalaman kitu harita teh. Kaasup kaalaman carita-carita mitos nu aya di eta tempat. Contohna daerah Lampegan. Daerah Lampegan di dinya seueur pisan carita-carita dongeng na mitos nanya. Saur warga di dinya teh aya hiji sinden anu anjeunna teh diperkosa nyata ku orang-orang Belanda. Terus anjeunna teh pupus satos diperkosana teh lebet ka terowongan Lampegan eta. Pas ditingali ku orang Belandana ternyata geuningan si mayitna teh teu aya leungit. Wallahu alam cek carita rakyat di dinya mah cenah si mayitna teh asup ka portal, nyata portal anu goib cenah. Teman departemen percenahannya, tapi walau alam leres henteu nama mung dina legenda carita rakyat mah kitu. Teras ibu upami toponimi teh naon? Toponimi teh tina dua kecap, topos sareng nomos. Topos artina tempat, nomos artina ngaran. Jadi sasakala ngaran hiji tempat. Atawana sasakala ngaran hiji tempat teh asal usulna ngaran hiji tempat. Lampegan teh saleres nama seueur aya dua versi. Pami versi kahiji mah cenah Lampegan teh tina rakyat baheula anu ngadamelan eta terowongan henteu kalampuan. Jadi si masyarakat anu ngadamelan terowongan teh nyarios lampugan hoyong di lampuan maksudna mah kitu. Tapi orang Belanda kakupingna nyarios lampegan gitu nya. Eta sasakala toponimi Lampegan.
tah sasakala sageuna legenda eta teh kasupna sasakala anu tadi ku ibu dicarioskeun nembe dua contohnya mitos sareng sasakala salajengna sage mah tah carita babad sapertos carita babad Siliwangi carita babad Buning Ladi Kusuma aya deui fabel jeung parabel kantun dibaca ku hidupnya fabel jeung parabel non bedana tos aya dina LKS ku ibu moal patos dicarioskeun tama supados hidup mandiri mung ibu mah nyarioskeun tentang non bentena mite jeung non bentena sasakala kami mite mah mitos kami sasakala mah non teh namina teh asal usul ngaran hiji tempat jadi setiap tempat gaduh asal usulna contoh Cianjur oge kadang aya sababaraha versi anu nyarioskeun Cianjur teh nyata cai anu mancur aya deui Cianjur teh cai anu mancur ka luhur cenah teras aya deui sasakala gunung Nyangkokot anu di daerah Cibeber daerah Karangnunggal di eta